nyaritakeun dina kampung Banjarmasin aya hiji randa anu boga anak awewe kacida geulisna. Tapi hanjakal randa eta teh miskin. Jang dahar sapopoe ge kudu ngajual heula sulung ka pasar. Anakna nu kahiji kacida geulisna. Tapi hanjakal akhlakna goreng. Kabisana ngandandang wae jeung sok ngalawan ka indungna. Beda deui jeung anak nu kadua anu anak kadua mah bager jeung sederhana. Itu mah mama caritana eta randa keneh kudu ka pasar jangan jual sulung. Berangkanya. Mugi-mugi poe ayeuna jualan suluk teh cing payu ya Allah. Amin ya Allah. Mama, abi geus teu boga lipstik, bedak jeung baju ge geus barutut kabeh. Ih. Mama, buru atuh pang meulikeun. Dipikir atuh sia. Kitu jeung kitu deui we kahirupan indung jeung anak teh teu aya robahna. Caritana geus kitu indungna teh geus siap-siap ti isuk-isuk keneh rek dagang ka kota. Mama, abi atuh ngilu. Kan mama rek dagang ka kota, abi hayang jalan-jalan ka kota. Sok atuh neng siap-siap bade giring mah ka kota. Nyantos. Kada apa bisa. Nomor lagi. Nomor berapa? Ma. Kat. Awas ya buka. Mana teh teh mikir pisan ha? Dia si mama khawatir. Tinggal atuh kayak si mama banting tulang. Kenapa? Mikir mana teh? Eta tong kitu atuh ieu euy. Tinggal si mama. Kudu khawatir kasih mama mana teh. Tinggal lagi ketuan. Mikir mana teh he? Ya. Cumus ya. Kudu khawatir kasih mama. Ini masuk geuning. Dia pemuda dah mah. Pemuda. Ma, hari ieu teh saha? Tos we anu jadi tuan putri mah abi we. Abi we. Boy. Abi mah lain anak si ibu ieu, eta mah pembantu abi. Abi mah teu boga indung siga kitu. Akhirna geus kitu budak lalaki ngaleos. Tuluy indungna bari ceurik ngaguk-guk. Peda disebut pembantu ku anakna. Geus kitu aya nu nanya deui nyaeta pamuda kadua. Ibu, dupi eta saha anak ibu sanis? Abi mah dundungana lain indung abi eta mah saha sih engkau? Mana mah dengarkan ka indung jadi kolot. Goreng-goreng sieu ge da mana teh alpe mana hati. Mana mah pantas jadi anak kuring. Dasar ulang batu ngantuk di batu. Baik geus lah. Ternyata di sebuah hari dia bentar. Begitu indungnya nyarita kitu. Langit poek dordar gelap. Budakna anu kahiji kabentar gelap. Awakna tutung langsung maot. Ningali kajadian eta. Randa jeung anakna nu hiji deui soakeun. Indungna tuluy ceurik bari ngomong. Blok. Oh, jalan. Anaki. Oh, jalan mau orang gitu.